leres kaulan anu memang seueur pisan korban tapi kumaha Ki Semar barudak salamet budak salira nu mawi cobi kulan pun anak teh teu cecel teu boncel piluanana aya beleker we kulan malihan mah nu dua teh dibantun ka dieu sepot jeung si Dawala. Nah di mana ayeuna itu we di luar keur ngoloan Pak Haji Ajat ya kitu we sareng Ibu Nunung leres biasa si eta mah ai pendak jeung jalmi bager teh teu boleh we disungkeunan rokok teu boleh diheroan si eta mah atuh ngingintil padewan ongko ya iya ci dar di bejer beas kula di dinding clear genang siloka naon datang ka dieu kase kaulan kula eyang anu aya patula patalina sareng Pandawa umumna khususna pribadi kaula ya wirehing metelakeun kiwari parantos rengse nincak dinten ke-8 lumangsungna gelaran perang memang korban di dua belah pihakan utawina Pandawa seueur prajurit anu mati tamtama anu perlaya anu kiwari teh ukur ngaranna semplak tak potong leungeun komo kaituna nepi ka maot ya kantenan kulan nanging katuru katutuh dina mangsa poe kamari cobi poe kadalapan ya pun anak abi manyu gugur gening sepuh abi manyu perlaya di malam malahan gugurna oge dilicikan ku para Kurawa dilicikan kuninga ku salira kalayan sadayana oge pada nyaksi dina mangsa ngetok palupang perangan wirehing aturan teh pan senopati ngalawan senopati leres Arya ngalawan Arya prajurit ngalawan prajurit anu dina mangsa kamari pun anak dilicikan dina mangsa gelaran perang Cakra Biuha yen Kurawa teh ngajieun bentuk formasi di sakuriling lapangan teh ditingker pun anak tur tak dipanahan ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler pada ngepung kulan dugi ka karancang ku rupa-rupa pakarang dina wujud jeung rupana leres malahan muka saksi kaula oge sadaya mata-mata ti Pandawa teh wirehing panganggesanana pun anak teh dipeupeuh sirahna teh ku si Jayarata wah iya kulan ku kituna kaula murka nu luar biasa nafsu nguduk-nguduk nafsu ngagudug amarah teu kawadahan sahanteuna kanu jadi anak nya anak nupak nupik kaula teh suaban mangsa harita suaban kumaha wirehing kaula teh ngucapkeun janji kumaha yen dina mangsa enjing cobi mangsa ayeuna enjing teh maksud teh ti kamari nyarita ya mangsa enjing kaula yen bakal maehan si Jayarata anu jadi bibit rorojit indung rurusuhna maehan pun anak nepi ka panon poe surup lamun teh Jayarata masih kene hirup kaula sanggup korban perlaya nyaeta kaula bakal nuturkeun pun anak gugur di badan tempur perlaya di badan Danalaga sifatna bunuh diri kana durukan labuh tumangan labuh tumbangan nu tak kukituna dedeheusna kaula ka dieu teh nyaeta nyuhunkeun doa ti salira ai langsung mati salira margi anu aya patula patalina janji yen kaula bakal ngikis habis para Kurawa utami mangsa isukan ku kaula bakal edan-edanan bakal sagala bebeakan iya
Bari sasaah. Utawina si Jayarata anu bakal ditigas ku kaula. Memongkeun kasombongan dina dirina. Jalaran ngajieun janji. Supaya itu ieu anu ngabalukarkeun rengating penggali sang begawan jeung manghanyakakeun kana laku lampahna Arjuna. Nanging kuniraha ngendika nah aimah Kumaha kulanta. timbalan nyanggakeun beheung tangteng belokeun bade disiksik di damel cai dicacak di walang-walang sahanteuna kaula kanu jadi anak Nya, kanyah ka. nepi ka ayeuna oge hate mah marojengja diteger-teger teu sirikna kaula hayang banjir cimata Tangtus. abong kena biwir teu diwengku leta sakarep ingzuna ai maneh pejabat laras Kacida kulanta. lamun urang hirup ngarumasakeun pinter komo batur Komodeungeun atuh. eta teh sarua jeung nemongkeun kasombongan nemongkeun boga rasa ieu aing uyah kidul bakal kauyan ku urang hartina teh sombong teh Aya dir teh kulanta. timbalan naha atuh aing mah Nya. tiba heula geus nyarita anu jadi kolot memeh jadi pamimpin mangsa baheula teh ngawanti-wanti ngaomat-omat omat neuneun leta teh kudu satu kali ngeun akal jeung elingan Beres. naon sababna ti soledat laku lampah pamimpin beda jeung ti soledat tukang cendol. Ari ti soledat tukang cendol mah rugi ukur pribadi, ukur gelas jeung keler anu peupeus, tapi lamun ti soledat laku lampah pamimpin mata keramat kamale mamaan kanu teu mayat nu jadi korban. Ini laras atuh. Moal aya haseup mun eueuh seuneu jadina ieu pangperangan Baratayuda teh naon mimitina Cobi. nyanggakeun main judi syariat Eta kulanta. main dadu leuletikan nyaeta Yudhistira raja nagara Amarta menang uleman menang pangulem ti raja nagara Astina Prabu Suyudana nyaeta pupuh Kurawa dina mangsa perjamuan kitu naha make jeung diimplik-implik ku main dadu Begitu. Barengan ku judi. anu temah zaman sab kedet netra paribasana Yudhistira Raja Agung balik di negara Astina jadi raja tanpa sarana ratu kari urutna raja kari ngarana Narpati ukur sesebutan dasarna tina judi Iya. Pengaruh judi kulanta. agama geus nyarek yen judi teh haram negara nyebutkeun dilarang atuh naha make jeung diicip kumararane Oke jeung dicoba tuh. timbalan kaula nu laras sim kuring oge keur nyarek pun anak keur main slot wae geus ngajar teh Nya. Beki kanceu mas eta ngomong. tah jiga main slot Semar kulan sarua eta Sami. sami nyilakakeunana naon sabodona jelema teh anu main judi main slot nah tingali we kumaneh apan dina HP teh sistem Nya. Diatur kulanta. eta judi teh di sistem setiap jelema jadi bandar pasti neangan untung dan moal mungkin neangan rugi moal Moal. siga weh mang menangkeun anu main padahal jelema teh keur ngahaja dicekok Ya. ameh beuki heula Nya. Mere pangbibita kulanta. nalika geus beuki tutuluyan susuganan weh kaituna sugan menang ai hukum sugan teh melah sugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan buahna tepan buah teuing
Beres. Nya. Jeung anu main judi seperti kitu mah kadang-kadang sok sombong, kadang-kadang sok Sok nutup. contoh tetangga kaula belah ditu Cobi. ngomong itu ieu kabungga jelema teh maksudna mah gengsi. Oh. Tuh tingali main selot kurang nepi ka kabeli motor. Bener kabeli motor mah ngan imah dijual. Eta ulah. Uluh laras. Ya. Sing jadi contoh loba kejadian kronologi anu sasatna tina mimitina main judi ramat kamale kana aktivitas sapopoe nuliana teu sirikna kriminalitas ngaronjat kulantaran beak tina manehna ngadepo ai ngawedehan teu anu tungtungna hutang di mamana Hutang salaput hulu. kadang-kadang baluas kaituna ngarampok ngabegal Magaro. can jeung kulawargana rek rame kumaha coba lamun di kronologikeun lamun dicontohkeun saperti halna si lalakina teh boga pagawean sabulan sakali gajina minangka gajina 2 juta ai 2 juta eta can waka dibikeun ka pamajikan maksudna mah hayang main selot susugan Iya. laras Suka namahan nya. maksudna neangan paleleuwih tina paleleuwih maksudna rek kitu teu nyaho rungkad ka dituna Tibatan untung makalah buntu. 2 juta beak sakedet netra balik ka imah pamajikan nanyakeun da pantas pamajikan mah kudu resikoan dah dapur mah kudu ngebul Seeng mah kudu nyeng sering. tungtungna pasea anak weh kaituna mewel atuh pamajikan disatukangeun salakina tungtungna unyam inyeu weh ka Bang Emong Eta ulah. laras Ya pinjem beri susu lumputan. ya imbalan laras unyam inyeu ieu mah tah ayeuna bulan Oktober Sumpah Pemuda geus diganti ku Sumpah Ibu-ibu. Iya. Sok tingali unggal poe Senin jeung poe Rebo aku berjang eta teh kulantaran emok Bari ngadariu. laras tah nu matak dasarna mimitina tina ruhay kalakuan tina judi ieu anu ngabalukarkeun pangperangan nah teu sadar anjeun ulah nempo diri sorangan ai anjeun mah leungit anak kulantaran gugur tingali prajurit Cobi. anu ini ti pakampungan anu datang ti pedesaan anu ninggalkeun anak jeung pamajikan Ninggalkeun kulawarga. bayangkeun ku anjeun jelegur geus beres roes dina mangsa pangperangan balik tinggal ngaran Laras. sarua kabeh Sami. gambarkeun eya salaku aki anjeun duaan ka Pandawa nyaah ka Kurawa nyaah ayeuna Pandawa Kurawa incu sarua sajajar kabehanana parasea rek dina kumaha kitu kolot Rek lugina kumaha kolot atuh. da beunang kana hate Nya. Kabetri Timbalan. hati bulan. ya dau tapi ka kedalisan janji kitu Tuh. kumaha bieu teh janji teh bakal maehan si Jairata mangsa enjing sacan panon poe surup terus lamun panon poe surup si Jairata masih kene aya nganung hati kaula rek gugur luncat kana durukan tina menara atawa pencaka tuh geuning lahuta sia teh Gede hulu. lahuta kumaha ngumar teuing janji lamun sakirana ngumbar janji mun moal bukti mah motong make jeung diumbar sagala tah penyakit pejabat teh kitu Nya. da nyaho da eyang teh naon begawan abiasa baheula teh urut raja di negara Astina ngarti ngumbar janji kitu teh naon neang sorak rahayat ngan sing inget lamun janji teu bukti hatina munafik jelema jadi hutang dina mangsa geus jadi hutang kitu dina mangsa engke mulang kalam-kalang geungeun ninggalkeun alam dunya bakal ngagantung cicing dina alam kapanasaran ku bumi teu ditampi ku jagat diterima komo kudu kawasa cicing iceus kana badinya
sing sidiknya kulan. tong hampa ngajanggikeun teh ngabarikeun kana janji Beres. ulah dume hukum di dunia bisa dijual belikeun hukum pangeran mah moal ngajan anjeun berat beungar bro dijuru bro dipantau salah kelakuan neraka bagianan Eta kulan. tukang tani sangsara balangsa tukang tani heureun pakeun pungsat bahan bieu eueuh ragap daya dahar korek-korek sok tapi ibadah getol sawarga ganjaranan Dah. Kenikmatan hasil kulan. timbalan pikir ku dari anjeun Sobi. jang Kulan. hari ku kitu teh mah heueuh deuleu Makan. Aduh. kadenge ku dewek di luar bari mucicit oge tiris Ada pasti. suka teh tiris ya teh baru teu mau jaket aing aduh heeh Sakieu ngahon-hon Kang. dume apa sinar resmi teh panas di handap teh Nya rada hari. kaluhur teh ngahod-hod geuning teh Kaluhur nama. Ya. eta kasaoran pandita Ya kumaha Kang? heueuh ngomongkeun tentang janji-janji para pejabat Ya. aya kitu mah kadang-kadang loba nu kali itu teh lain kadang-kadang mayoritas Geus jadi umum eta Kang. heueuh Kumaha kitu Kang? bicara memeh kampanye daek apruk-aprukan ka unggal kampung Bener. bicara memeh kampanye daek aprak-aprakan ka padesaan Ya. baligo we pagede-gede Lo. pan muruluk janji jadinya Ya kumaha ta? janjina teh aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ari geus gek dina kursi kepemimpinan culang cileung neangan palingeun jadi garong Bener. Nya bener ngalarekeun sarapan. matak teh oge jadi dewek mengudahkeun sifatna oknum Kumaha Kang? pribadina Beres. jadi panginitanana jadi pejabat teh nahan neangan untung atawa rek ibadah Nah, eta lamun untung dengan untung kaituna ge bakal cilaka kata kemanawa kulan. cilaka kaituna oge Beres. mun dina lagu mah pupuh Kumaha Kang? ngapa beunteur Ya. ku urang ulah ditiru Bener. odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk Ya. teu nyahoeun di jero aya usupan Hey. Bener. lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan Ya. cacing ngarengko disatok teu nyahoeun aya diulukan usupan Aya ruruh hitam. Ya. Bener Kang. siga ruhita teh lamun ladang tina basilat lamun ladang tina korupsi itu ieu heug dibikeun ka anak pamajikan secara tidak langsung eta teh ngeracun anak di pamajikan Ya bener Kang. nya Bener. marukana teh oge bakal melag lebarnya oge Bakal melak. lain babakti mah itu ieu Ya. tapi keun karepna Ya. Kena pribadi Kang. da urang masalah kurahayat mah urang langsung we pro paha program Ya. rek di luhur teh di oge Beres. komo dewek ayeuna Naon Kang? boga lanceuk Naon? Pak Haji Dimas Oh. eta teh dewan terpilih Kabupaten Lebak Provinsi Banten Eta teh. nya Ya. lah ai ku kitu teh mah putra daerah pasti bakal nyaah karahayatna Ya. Bakal bela Kang. kunaon naon ai ke jaga ka Cicemet kudu hade jalanna euy Kudu leucir ke mah. kudu leucir Ya. lain soalna sok aya sindiranana teh Nah kumaha kitu? ulah hayang ngadahar cecenet Ya bener. dina calana aya rambutan Eta. ulah hayang ka Cicemet jalanna aut-autan Eta Kang. Bener Kang. nu matak rek nepikeun aspirasi teh deukeut dewek maka putra Pak Haji Ajat Ya babar. Ya Kang. pon kitu magarwana apan ibu kades ibu jaro teh Naon? nya putra Bapak Tawu nya Beres. nu matak teh oge urang dukung we non rupaha program-programna Nya urang rojong da sapiraku we putra daerah teh nya kalmurna heuh Nyanyinya. nu matak teh oge lain kuna naon karunya deuleu kadureuneuh ka rumah sakit itu ieu Ya. kumaha lamun ngajuru manten di jalan heuh Laras. Kaki jere gue kitu marokana teh oge Nya. kabungbulengan ongkoh ku juragan Abimanyu dewek teh Loh. Nah kumaha? anu kiwari tinggal namina Laras. nasib diri bagja awak nepi ka kitu padahal gubrak kalabunya heula dewek Ya. tapi anjeunna anu pangheula na gugur sahanteuna deuleu bapa kana jadi anak
teu kitu-kitu acan mah dewek oge ngawajarkeun euy. Nyanya atuh. Tong bujang hingga juragan Arjuna jiga dewek we harita ngukut anak kucing nepi ka maot. Nya. Saminggu aing sedina teh ngerem di kamar. Nepi ka langling ning. Ya. Caman cemen dahar teh. Rek teu caman cemen kumaha daeuh sangu. Di dieu we duru isu ya. Nya bari dina hati. Saha eta teh gandeng pun anak nu atuna asina ka jero ih sawios gandeng ke moal teu seueur calacah di dieu moal teu culcal kuntung tak kitu Arjuna timbalan kaulan janten kumaha balikeun deui ka mimitina jadina anjeun jadi pejabat naon janji anjeun bela ka negara bela ka bangsa belaan lemah cai balik pisan jadi ulah hayang komo umum ulah sieun komo wani hartina teh kumaha mimitina jadina ieu pangperangan nemongkeun keadilan nemongkeun kasapukan salarea ame adil dina kamakmuran makmur dina keadilan eta we lamun anjeun ini tina durukan lumampah tina dendam nganung harti gugur meme tempur perlayak meme perang pati meme jurit teh kulanya timbalan jadi doa eyang mah eta doa eyang teh mudah-mudahan anjeun sing bersih hate mudah-mudahan anjeun sing meninggali sabab ulah loba tingkah elang-elangan kudu jadi anak sing inget keterangan pek grafik cinta ku anjeun di alam dunya ngan sing inget anu mika cinta jeung dipika cinta bakal pegat hartina teh bakal mulang kalam gengan hirup kakungkung kupati mau dapat dimangsa mun datang sok rajin ngaradoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang putih aduh kaulan nampire bunuhun laksa kabingahan pangrasa mudah-mudahan kaulah teu ungut kalinduan tegedag kanginan dina ngajalankeun sifat mingka satriaan di medan danalaga sakitu deuyang jik ulah lila teuing bisi katohian ku Kurawa bisi pajarkeun berat sabelah ka diri anjeun Pandawa timbalan kaulan sae upina kaula pada milos sae yang jik ini beralumapa rampung dawuh tutas pengantika katigas kantun pinara ajan bari jeung Arjuna kitu kita tepe pandangan kaula mah budak kene laras di henteu oge ai geus kolot mah lamun tea kalimpudan ku hawa nafsu yakin bakal nembongkeun sifat bubudakeunana dupi sifat bubudakeunana bujeng hinganya ka batur dari serangan oge diantep dikakaya di serangan dikakaya tingali budak di Soledad di Gebrus di Tajong di Sungkruk kacugak laras artina teu make ugeran nu matak agama teh pikeun jelema-jelema anu geus dewasa laras cing sacan ini kaulah hayang panggih jeung barudak kita ka dieu kitu oh sae mangga jak lan wa kakang silaing ka dieu cung oh mangga sae unjukan sacan ini ka medan nalaga ka Tegal Kurusetra mangga ulah akang euy itu akang disaur ku sepuh rek naon cenah dewek kita ka jero rupina mah aya priogi bulan priogi naon juragan Arjuna garek geus init geuning manawi sugan kang atuh biasa ai geus beres kabeh pasamuan teh pasti dewek di teh pikeun beberes manteu bulan bagian kabayana we dewek mah bagian cleaning service we akang hayang sakali-kali dewek teh ngarendeng jeung gegeden hayang sakali-kali sajajar jeung Pandawa sakorsi jeung Pandawa sakasta da eta we anu jadi bibit rujit inu urusuna teh lain lian Bapak dewek da geuning hirupna teh hayang kalem hayang kapake kurunungan anak mah disingkahkeun heula we tempo we aya kasusah kakara kita ka jero
begini sekali nasib baim ya Allah. Nya. Mata khawatir Oh, iya. Nyanggakeun semua pangabaktos kula diterima. Cager maneh, sae kula notos saya nama. Kumaha samulihna meuje. Na keur naon di luar? Kitu we kan singogo bari siduru. Katirisan. Atuna lain kejero kita tadi. Biasa we nu nyarek kabdi. Nu nyarek kumaha? Biasa we nu geuleuh kabdi. Kekih we biasa. Nu kirang resep ka diri abdi teh. Nu kirang simpati ka abdi. Nu hayang kapake kedunungan. Yang ke alam. Eta teh muhun bulan saha teu wasa abi nyebatkeunana oge. Herin kuleta. Da kakurung kana sisindiran. Aduh, kumaha. Sisindiran kumaha? Diciduh lamokot dibaledog kaliwat. Jadi aya di dieu ulah. Sia teh ka aing. Aduh, ya. Naon? Anu nyarek si lain kade teh dewek lain. Atuh bieu geuning. Naon? Diciduhan lamokot dibaledog kaliwat meureun mana kitu ge deukeut. Terus nganu ngati dewek da wadah nu lain sia teh. Tuangan bapak naon itu? Naon? Naon? Empot. Da kuring mah kapot kemang. Bapak rumah teu henteu tong ambak. Ulah marah. Santuy. Nya, enjoykeun. Tong tegang bisi sateruk. Sakitu lemak jenuh hungkul awak teh. Ye, bisi salah paham si laing teh can dibawa masa moan teh si laing teh biwirna teu rek cicing. Teu bisa tumpah-tumpah. Dina mangsa dunungan keur serius ngomong teh sok nemalan wae si laing teh. Nantegan we. Bisi we pajarkeun tara diwarah ku dewek. Nya. Kaduana si laing teh tara mandi tah hangit ka dieu. Rada meledos. Burung palung bodogelo anak sorangan. Nya. Hangit ini dari siapa? Cobi. Bisa diincep bapak. Si goblok kakolot nyebut incep siapa? Naon ieu teh? Unyuk salam. Urang ini saacan kad medan danalaga. Udah heuseula nya. Sagala rupa oge pardu kasamut sunat kapilampa. Oh gitu. Kita si dewal kita ka jero kitu. Dewala kita ka dieu kae Salukan gitu. lah eta Gusti jeung nyebrot goblok sia teh. Keun bae da kake garing atuh. Lain masalah garing bau. Yeuh ieu teh deuleup padepokan. Ngorowokan wae si ngorowok desa teh. Kau si leuweung. Atuh matak naon si lain nyelingkar kana jandela. Jauh. Da kumaha kalau teh okoh nita cicing mah abdi. Kumaha? Aya carana sewang-sewang. Aing. Santai. Enjoykeun. Santai. LGO santai ya. Aduh. LGO lihat mama karena goblok. Galak LGO teh mah. Lah, naon ke dieu sia? Di tah ka jero lah. Naon cenah naon? Bari we si laingna. Sidikeun ku si laing. Hulu. Naon Kang? Ieu bujur nepi ka kieu. Dikatangengnya. Ya ka bapak ini tukang juga ibu-ibu. Aduh. Kari make tali kutang di dia Mau ditangkep itu kang dewek. Materi gablok Kang. Ieu punuk lemak jenuh hungkul atuh. Aduh. Jando teh ieu beureunya. Nya di dinya. Ditukang dengklang, digigir buncir, dihareup bureuteu. Aduh. Dihandap magila pisan barala. Tayang Tong ceprek si dibacok ku dewek geus. Udah begal bapak teh. Cicing si teh. Ayo ngecebrek Pangapunten kulan, mangga. Alah. Sampurasun rampes. Damang ibar. Maneh kumaha? Sae kulan waktu sayeuna. Ieu teh abdi teh piwara ka dieu teh hayang panggih.
jadi kaula duh nuhun we kulana nah di mana maneh abdi di luar da ngaregapkeun kuring oge ngadengekeun ngupingkeun kulana nu mawi abdi teh rada sapuk teh juragan Arjuna teh suping di bari baeut teh Bari kusem teh marukan. miang di pasanggrahan randu watangan teh ka dieu teh eta teh muhun kulana ayeuna diemutan ku salira salaku pini sepuna tangtosna ngeuring-reug abdi Cakare Arab. nuhun we kitu mah kulana we geuning Bapak punten kapenggaran Pak heujar teu naon jah nyanggakeun semah pangabaktos konyuk Bapak ditarima siling jah sager sae kulana urang teh urang ini kategal Kurusetra ngan datang geus katingali tarang undur ge kudu katingali punuk jah Nya. uluk Ceruan itu. heula nya atuh kitu mah Bapak dipayun atuh sakoe si laing jah da langsung diri dikinit urang teh ieu teh heueuh nya atuh kitu mah rek dihareup dicarek aing mah moal teh ditonjok ku bapak aing Waktu ditampili atuh. keun bae na terus kitu wae diomong sama Oh, jadi masalah gitu we. gitu-gitu wae jadi masalah sok seling sae Pak punten kapenggaran Pak heuh sok jah loh punten Pak teu kakemot ish teu naon jah teu naon nah sih ada jengkol cu muhun kulan dahar jengkol tadi teh Jengkol ngora. coba lamun aing nu hitutna Wah, mau teu digaplok aing beungeut aing mau tuh beak bersih dicari. heeh mau teu dicekek logor meureun nya Oh, itu ditampili. abdi bade mios deui kula maneh rek kaitu muhun ai maneh ngilu perang nya kitu teh we aing disebut ngering mah da sanes prajurit abdi teh nanging da sagarupa oge abdi teh ngarumasakeun nya eta ngadunungan teh ka juragan Pandawa sadayana jabung tumalapung mangiring we paminggir Tegal Kurusetra teh eta teh muhun kula aya pihak Kurawa anu keur kaayana semplak tak-tak jekuk diteungeul ku abdi Kadang-kadang di bongohan. aya jelema anu rod nginum kasisi teungeul ku abdi Aduh. harita masalah sasaran harita mah Wah. bapak kacai di baledog Waduh. Balik lu naon sih kan. lainna sia si dawala teh atong fitnah jak Ya, ulah. wah bener si dawala teh dipercaya ngeujeun dosana teh Ya. setiap dosa teh ka aing nepakeunana teh Udah mulai kena teh ke akang we. wah aing ngeunak tereng meureun Ya. bae reka ku bapak we ka Pak Haji Ajat Ya, beres. reka ku bapak ka Abah Ugi dewe Beres. nya kitu kelan ya bade mios mangsa ayeuna euy bade ngalangkung ka dinya we ka jalan Cipulus kahana oh ka sina resmi muhun kulan Mapai we kadi. dae ka Pasir Kurai marada hancur Rada garejo. jalana teh Ya. eta teh muhun kulan pangpangna rada ekstrim Ya. ekstrim teh ekstrim penyakit kulit eksim eta maksud eksim oh eksim teh mah eksim jah muhun kulan kitu nu mawi teh oge berasna teh ka pelabuhan ya tadi pelabuhanna teh geuning sok aya anu dagang itu ieu nya bari eta we bade meser lauk laut rek meuli lauk laut muhun bade meser lauk kue nya jeung layur Gitu-gitu etongnya. kitu-kitu jangilus abdi teh karesep teh Aduh. nya sok nuang di Bapak Dalang Wawan Bapak Dalang Ridwan Bag-bagan ya Eta teh. gitu kula Oh. atuh bakal loba mulina nya anu kaduga we dai mawa duit sabaraha ngabantun 10.000 Ya. atuh moal mahisa on acan Mau ge cukup atuh. nya nu penting mah teu syarat we da abdi teh Asal aya we. gaduh rezekina sakieu kula nya da abdi teh kaimpikeun we ti poe kahiji abdi teh perang teh dugi ka poe ka-8 ayeuna hayang ngedahar lauk laut dikersakakeun ayeuna ngaliwat kitu ta atos asa dina letah we rarasan teh
Makhluk dicipta-cipta. Ya tuker embohna ya. Ulan keur embohna keur tambahna ya. Naon? Hejang meuli lauk laut. Naon itu teh? Ya lumayan ya. Gusti nu agung, Pak. Dibere duit, Jang. Lumayan Jang, rezeki anak soleh Jang. Anak soleh mah. Gusti, ieu teh kangge abdi keur maneh. Ngan wayahna we da 100 bogana. Ih, nampi kulan. Nuhun jazakallahu khairan kasiron, kasih gagertosan anu langkung-langkung. Amin amin. Ridho kulan, ridho. Tampihan deui atuh. Sia teh. Nuhun sepuh meni abdi teh meni geten pisan salira teh ka abdi teh unggal ka dieu unggal di bahanan. Keur aya. Eueuh mah hampura. Mohon kulan katampi mangga. Jikinit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampurasun, rampes. Hayu Pak, hejang, kurang dikerjang, laras Pak. Aduh, beda inu hasil mauman. Berai alam dunia teh geus kieu mah. Pasti caang Kang. Caang rarasaan teh. Nya. Aduh. Mangkaning 100.000 ge menjeg-jereg kene. Ngabutuh kene Kang. Rek dibelikeun tongkol wae. Beres. Nya. Kabeuki tongkol teh di balado. Nya. Kitu-kitu dibeuleum. Kitu-kitu pakabeuki teh dirica-rica. Nya kitu-kitu deui di asam manis. Nya ame sagar bisa mah make saos Padang. Aduh, saos tiram we ongkoh. Make mantep. Kudu deui bisa nu sirik ah. Amankeun Kang anggur mah. Aya nu melongsekeun ka kuring. Adirak itu. Tong melong wae. Kepret cek wae. Tapi li dijakang nyawe. Uluk nuhun pun anak tepi ka di bahanan sagala keur aya. Keur aya ieu mah. Nya saeutik ewang we. Laras. Atuh simkuring oge bade pastina oge rezeki pun anak rezeki bapa panginten ya. Bade ngiri we ngarawe ka pun anak. Bade nyorok rezekina ieu mah enggak mah. Atuh bilih kurang ieu mah nambahan we. Naon? Lumayan keur Kakang Semar 100.000 oge. Amuing geulejang. Kang simkuring ya. Aduh, jejengkean oman. Sugan we ai kagehan. Mudah-mudahan Kang. Kang simkuring. Ieu. Amuing geulejang. Aya anak nuhun kasepuhan. Katampi kalayan kabingahan nuhun. Ya. Sing kagentosan anu langkung-langkung. Amin. Panjang yuswa ageng barokahna. Amin. Mangga tuh, mangga. Sampurasun rampes. Permios berat. Hasil. Aduh. Pasihan deui geura wah. Pasihan deui geura. Aduh. Benerang deui. Sakali deui wah. Naon Kang? Kot kaguma happy. Gua menjalai ku kolot teh. Leuheung lamun teu jiga kaku mah bebeungeutna teh. Simkuring oge bade mios, Kang Tosna oge ngalangkung ka Pelabuhan Ratu sami. Mimitina oman. Eta teh muhun da misah ka basir kurang. Tapi paur ah. Nya. Paur seueur singa. Oh, naon? Singa naon teh singa geblos. Singa dupak. Oh, bisi singa dupak muhun, lain singa atuh teh bisi. Mun eta sami keneh teh singa mimitina. Nya. Jadi maneh teh bade kerja sampai jeung Sidawala kasih jeung pun bapa jeung Juragan Arjuna oge bade nyorok kitu tah nyorok ka pun bapa ka Sidawala ka pun adi bade nyuhunkeun we laukna tapi mah diantara sadaya tumaritis keluarga tumaritis keluarga abdi ya pangrawog teh abdi eta teh muhun lauk kita cukup hiji teu cekap ku hiji abdi mah kudu dua wae kudu double eta teh muhun kula kituna simkuring bade nyorok kitu tah heuh jing kumaha maneh nyorok mah
ngan lamun tea Semar atawa dawala terido ulah dipaksa bisa jadi dosa najan berijeng dulur najan berijeng kolot oge mun eta kitang dosa nya ngan upami terido kumaha lamun terido aya puasa teu matak naon upami lapar sarua puasa upami lapar leuwih ti magrib tuluykeun nepi ka isu-isu tuh barokah Betong dahar, entong, saya atau gitu. Atau gitu mami orang pae, isna, sate tenita pae, ai puasa teh sebagian cara pikeun urang nganahan lapar kahiji, kaduana ibadah. Lamun urang dibarengan ku kaikhlasan jeung karidoan. Mun da sanes bulan puasa ayeuna mah dabeteun deui. Disebut nyenen Kemis dan Minggu enak teh. Hepan isu nu mah we anjing teh beureum abi teh beureum kumaha keur datang bulan halangan anjing sia jadi abi teh heuji ini beralumampa mun bade aku ka TPI teh mun tempat pelelangan ikan seueur pilieun abi teh eta teh mun layur balakutak balak genep balak genep mah nyata cumi dua cumi eta wah rupa-rupa ulah kaseneng karena cumi-cumi gitu insyaallah bi bade meser sok beli kemana mun teu gaduh artos teu boga duit mun usaha atuh matak naon gawe sae gitu mah laras pisan teh kasauran teh laras pisan keur usaha ngan piraku usaha penting-penting ada loba penting-penting usaha ngaronda tuh dagang semu goreng dagang kopi naon jadi hansip nah ada loba mangsa penting jadi dalang tuh jadi tukang wah jadi kumaha tuh ini tuh jog-jog gerak nya nuhun kitu mah mangga tuh mangga assalamualaikum wassalam jog dupi resep kene kana peuteuy saha teh salira buki engke jaga rengse perang abdi bade kabatur peuting ka dieu eta teh nuhun mangga tuh mangga assalamualaikum wassalam jog gerak pake senang upami kana kadu duren sakedap deui terepanan abdi bade ngabantu di Banten resep kana kadu lumayan beuki ke abdi ngabantu ka dieu nuhun atuh kerek babakalan mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam jog gitu resep kana sidat sidat teh naon pan aya kesenian pencak sidat silat eta mah